Assalamualaikum Pak Haji. Salam Pak. Nuju naon? Ya biasa. Iya cek kawiatan saur ti panitia muludan. Kumaha? Kanggo patung mulud saurna teh. Patung mulud? Nuhun bilih Pak Haji bade masih eta mah. Sakumaha mana? Eta mah sawilasana wae mangga. Begitu? Nuhun. Saali tuh ya? Oh. Wah, seueur teuing Pak Haji. Ya. Wios teuing. Wios teuing. Nuhun atuh ke diseratkeun nya. Ulah teuing. Ulah teuing. Atuh isen kealusan diserat. Ya, nuhun atuh nuhun Pak Haji. Si lajangnya. Nuhun, Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum, Ji. Salam. Enam teh. Patung mulud. Patung mulut gua mapan geus kamari Pak Haji mamerena ka masjid. Atuh beda deui, pan ari ka tokoh mah 2 kali hitung-hitung nabung we di akhirat atuh. Nabung kumaha atuh ya Pak Haji mah ka Mekah geus 2 kali ya. Unggal isuk zikir subhanallah geus toba pahala Pak Haji mah. Ya tong sok aku kulutus enak mah ek mere-mere moal-moal gitu. Sakumaha? Sakumaha we eta mah. Tah ki jadi haji teh tah. Mere dipenta wae teu mere diomongkeun. Ya. Nuhun nya. Nuhun pulangan. Piraku duit 100.000 di pulangan. Sia 100 ge duit teh sia mah gablek. Yah.